Singkuring sakabala kanca ti warna gumelar Sumedang di kawitan kaset gelis alhamdulillah parantos ngariung diriung-riung ku wargi-wargi sadayana. Ibu bade nerangkeun heula cara ada aya teu nartos naon heuyeuk seureuh teh da memang ieu teh tradisi kapungkur jarang dianggo Bu. Abdi ge tinu 20 panganten hiji paling oge. Jarang pisan dianggo. Ayeuna mah alhamdulillah ibu hideung mah meuni keukeuh pokona mah teteh mah hoyong di ditu nya neng nya. Mangga cek teteh sakatiasa abdi we kitu da. Kumaha atuh sakieu buktosna. Naon cenah ngeuyeuk seureuh teh sakti ngeuyeuk seureuh teh teteh hartina teh paheyeuk-heyeuk jeung beubeureuh. Paheyeuk-heyeuk teh hartina teh papuntang-puntang, pakait-kait atuh bahasa kerenna mah gotong royong. Ari beubeureuh teh naon? Beubeureuh teh kakasih, kabogoh. Lamun geus janten geus resmi akad nikah mah jeung suami istri. Paheyeuk-heyeuk jeung beubeureuh. Jadi hartina teh gotong royong, kerja sama nya. Mangge memang rumah tangga teu tiasa diwangun urang hayang keluarga bahagia. Ari istri teu bisa sarua kitu pon kitu deui istri oge jadi kudu aya saling mengisi satu sama lain nya. Eta hartosna ngeuyeuk seureuh. Naon tujuanana? Nah, bagi kedah terang oge. Sagala rupa anu dilakonan pasti aya niatna, aya tujuanana nya. Niatna arti sae. Niat anu kahiji tujuanana tina ngeuyeuk seureuh teh nyaeta ngaakrabkeun keluarga ti calon panganten. Buktosna ayeuna sakti sumping dengan ukur sakti unggul nyalira. Harita mah basa apel kan sorangan ka dieu. Ayeuna mah mama, Pak Wawan digusur kedah ngiring, teteh di luar aya uwa bibi sagala ngiring ngaakrabkeun janten terang nya. Nih janten terang keluarga Asakti teh ieu ngumpul pon kitu deui Asakti. Tadi dengan aya bapak dokter Barnasnya bisa gitu pika isi nana pika ajrikeunana lajang tinggal ira ieu sepuh-sepuhna ibu sepuh nanaon sakti oge jadi apal ngaakrabkeun nya. Anu kadua tujuanana nyaeta ieu ngeuyeuk seureuh teh papatah keur hidup neng tapi insya Allah laingan keur hidup kumpul keur abdi oge panganten bari papatahadeun kene loba kakurang gitu nya. Jadi istilahna mah ieu mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua. Katilu naon ngeuyeuk seureuh ieu teh tujuanana teh nyaeta keur ngaakrabkeun dua keluarga tuluy hidup oge minta doa restu tinu jadi ibu rama sareng keluargana ti dieu nya. Mangge sing yakin sakti oge Irma tadi kepada sidugikeun urang bisa ngalengkah kalayan mulus rahayu berkah salamet kunci teh kahiji muntang ka Allah, kadua minta ka indung jeung bapa. Kudu jauh-jauh ka ditu ka dieu nama-nama doraka. Aya indung aya bapa mah ka indung jeung bapa doana mustajabah cekolot masa ciduh metu saucap nyata nya. Jadi nanti teh kudu ka ditu ka dieu geulis kantun ka mama mah teteh teh mungkin meuni asa ieu insyaallah didoakeun geulis mangge di tiap netepan tahajudna netepan duhana pasti nami hidup disebat didoakeun. Tah eta paeun tujuanana hartos. Mangga ayeuna langkah anu kahiji dina ngeuyeuk seureuh ieu nyeungeut ajug atanapi palita nya. Oke, sakedap teh Imas mana ieuna korek apina tadi teh parantos disayogikeun di dieu. Kadina ngeuyeuk seureuh teh kedah tegang-tegang mangga kalau misalnya ya. Mangga korek apina paling dinya. Nyeungeut ajug sumbuna teh 7. Sumbuna teh eta geura leres teh 7 nya. Nah hanteu 3 ibu, arti 7 simbol. 7 lapis langit. Naraka oge 7 tahap naraka jeung surga. 7 dinten dina saminggon ti kawit Senin dugi ka Ahad. Tah ieu oge dilamangkeun 7. Kunaon ayeuna nyeungeut palita, margi palita teh nyaangan. Mere penerang nya, lamun kacipta lamun teu aya lampu poek. Tapi aya palita mah katingali sagala rupana. Tah ieu silokana dina rumah tangga Neng Irma sareng Cep Sakti hidup geus ngahiji ngajatuk rami ulah aya anu disumput salindungkeun. Kabeh kudu brugprak salaki pamajikan mah cek paribasana eueuh rahasia di antara kalian berdua. Brugprak rek kitu rek ieu salaki kudu nyaho kaayaan urang kieu pon kitu deui hidup teu meunang aya nu disebut salindungkeun. Lamun geus aya sumput salindung di antara kalian berdua kalituna teh ngaco we nya. Wayahna kudu saling menerima lamun aya kakurangan heukeun bae dawuh sampurna mah kitu kudu daek narima kudu brugprak. Tah ieu simbolna teh nya omah catet. Lajeng ieu minyak nate ibu tina minyak keletik. Nah teu ku spiritus padahal aku
tuh sepatu ieu make sak tujuh ieu na ku minyak keletik naon make jeung ku minyak keletik ame seuneuna teh ngaganteng minyak keletik mah ame seuneuna teh anteng gitu ibu teu babari parem tah ieu teh simbolna teh dina rumah tangga nya hidup geus rumah tangga ulah nepikeun kacau cerep gampang ragrak talak aya kapusing saeutik nya kalau jadi pamajikan kieu-kieu teuing omli asal ribu geus geus ditalak bae mah tong kitu nya badamikeun naon sagala rupa bisa dibadamikeun jadi ieu teh simbolna teh kunaon ku minyak keletik teh ngaganteng anteng dina rumah tangga hidup ulah cerep ulah gampang ragrak talak ya anu kadua simbolna kunaon make ku minyak keletik anu kadua ieu teh lamun hidup dina pagawean ulah nepikeun ka karek 2 bulan didinya geus karasa teu ngeunahna rek pindah deui kali itu naon digawe di dieu mah gajihna saeutik dikalah capek we tah ulah kitu nya naon oge bertahap komo ibu ieu ASN ti mimiti golongan 2A 2B mikre terasnya punya hoyong dugikeun ka pensiun 4A 4B teh perlu waktu tah urang oge kitu perlu bertahap ulah ningali ai batur yang geus kitu batur teu nyaho urang prosesna jika kumaha batur teh meunang jika bisa kitu teh dengan darah dan air mata urang kudu berjuang kudu ngeureuyeun wayahna neng ayeuna punten-punten atos ngaulang di SMP 2 didinya wayahna sabar geulis insyaallah aya milikna mah moal ka mana nya aya milikna mah wayahna berjuang jadi wanoh jeung kitu jeung ieu ngalarapkeun ilmu kitu kan tah eta anu katilu kunaon ieu nganggo minyak keletik dina ieu dina bumen-bumen ulah nepikeun ka hejo tihang cek balik cek kolot mah nya cicing di dieu meunang sabulan kontrak di dieu pindah deui ka dieu teu betah di dieu mah naon pindah deui ka dieu atuh boga lomari hiji ge hantem diungkat angkut ka dieu reyon tapi sing puguh heug istihoroh heula di wangina teh urang teh di mana ieu nya rek dumuk teh oh di dieu cek aya katungeuna seutik kembali lagi salat meta pitulung ka Allah pas aya tuh pitulung ya eta kahartos kaset kahartos geulis tah ayeuna urang di seungeut ieu pamitana awitan sumbu anu kahiji mangga konsep sakti diseungeut sumbu anu kahiji eta teh lambang iman kade simpan cek iman urang ngan ukur iman ka Gusti Allah anu Maha Kawasa ya rukun iman aya 6 iman ka Allah iman ka malaikat Allah iman kana kitab Allah iman ka Rasulullah iman ka hari akhir terakhir iman ka takdir ka kono jeung qadar ieu geus takdir kita nah hiji alhamdulillah geus takdir nya ulah ngadenge ti ditu ti dieu kitu kieu hidup nu ngalakonan hidup anu kudu nawa itu ya keun wae batur ukur bisa ngomongkeun nu ngarasakeun urang ya sing sabar sing kuat iman kana takdir ieu takdir hidup teu aya anu bisa ngahalangan takdir Allah Allah geus ngaguratkeun sagala rupana nya sing kuat mangga anu kadua diseungeut ieu simbol anu kadua teh Islam ieu ageman urang ajaran urang nepi ka iraha wae omat ulah nepikeun ka Allah kusarimi ka Allah kudu kitu kudu kieu sehingga akidah urang tigolecan sing kuat nepikeun ka urang maot mawa iman jeung Islam husnul khotimah amin mangga ayeuna anu katilu ihsan salaku manusia hidup sing anu katilu diseungeut sing bisa ngalarapkeun jadi jalma anu iman kuat ageman Islam kuat ngajalankeun syariat agama patuh ka indung bapa insyaallah barokah kasep geulis kitu kuncina mah teu kudu jauh teu kudu hese insyaallah jeung pandai bersyukur la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid ya anu kaopat sahada hidup pancegeun asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah muka Allah abdi nyembah sareng abdi yakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anu kalima soleh jeung solehah tah didoakeun hidup sing jadi caroge anu soleh taat ibadah hormat ka kolot pon kitu deui sing janten istri anu solehah geulis nurut ka aa hormat ka mamah bapa insyaallah bakal bagja nya mangga anu kagenep istiqomah kaya istiqomah teh lempeng lurus ya teu kagoda ku itu teu kagoda ku ieu estudi urang mah hayang meunang kaberkahan hayang meunang kasenangan hayang meunang surga Allah
Nu katujuh ikhlas. Tak iya kecap anu gampang diucapkan si ikhlasnya, tapi mah ikhlas padahal dina hati nama nyungkelit keneh eta karasa ku abdi gitunya. Mudah-mudahan hidup mah kurang sadayana nya dipaparinan tiasa ikhlas dina nampi sagala rupi ujian ti Allah. Bagi memang manusia yang mau naik tingkat pasti diuji gitunya, punya ujian anak hebat. Upami hidup biasa insya Allah selamat, amin. Malita parantos hurungnya angan sabudere dia tempat